ditut ku sia goblok. Untuk ku ieu emosi. Sia teh cager-cager budakna. Acan Geus lebaran sababaraha kali teh cager-cager. Ampun, Agung. Kabina-bina teh sia ngaheuh aing nu bodeg. da ngahiji nuturkeun aing. Mode sia we nutur-nutur aing. Lolobana teh ka maneh teh ngepen. Dayan kana banget-banget teh banget jiga jahe sia teh. Naon atuh? Book sia jiga singa. Mata kresep aing makana. Ngan omat ya pada sia deket jeung dunungan ulah kitu. Da aing oge sarua boga peranakan. Perasaan. Aduh teuing da aing ngomong. Gas. Teh ge ngoceng oge. Gas. Gini aya Gusti. Sudah teh aya Gusti da manggus. Si anjing Gusti kitu Gusti teh. Kan bae atuh da dunungan mah teu ngamak, sia ngamak naon teh? Ai dunungan teu ngamak, sia ngamak jeung ada kungkon ka aing naon emang nih? Gas. Teh ge ngoceng ge. Aya naon, Gus? Iya. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu. Nya ya perlu. Karena hangeuh perlu mah dikumpulkeun. Ngariung we di dieu kaos nu gelo, ngaharuleng we. Naon? Gak. Saya mong diuk di dia mah golah deuk sia teh golah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia. Di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing mah kenjang pepilon kana kalakuan aing cicing mana mah ya Gusnya sia teh Gus emang aing Agus. apa salina Gusti dah teh enakeun tik dah teh enakeun aing mah Gus Oh genah sakitu panraosan kitu mah Menitara latih anjing apun. Meuni kumaha nya? Meuni teu ngabejaan. Waduh. Meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu. Apaan sidik urang teh ka maneh teh nyaeta ngepen, tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung bedunungan ke dieu teh meuni kitu. Jadi man teh. Badan naon ieu teh? Diuk teh darepeun Gusti. Gini Gusti di dieu teh. Alhamdulillah gini Gusti